Jadi setiap hal anu terjadi ke bangsa manusia di Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ujian. Anu tujuanna erek naikeun kelas. Dek naikeun kelas. Taya iblis ketika manusia dihadapkan dengan perintah Allah, maka ia si iblis kadang secara langsung datang ngahalangan pikeun ngagagalkeun eta perintah supaya ulah dilaksanakan. Atau kadang ia iblis datang ke manusia ngagoda ngahalangan tina migawe amal soleh secara tidak langsung. Datang waktu ngaji anu nyarek ngaji awak jag-jag, situasi sangat mendukung. Tapi si iblis mau pernah cicing ningali jalma ini ke tempat ngaji. Naon sababna? Sabab salametna jalma teh eueuh deui carana teh iwal teh kudu ngaji. Lamun ngaji eta jalma bakal salamet, lamun teu ngaji bakal cilaka. Sedangkan si iblis teu hayangeun jelema salamet. Sabab ieu ngaran jelema teh turunan bangsa Adam, anu si iblis sorangan ngamusuhan ka Nabi Adam, oge geus sumpah ngamusuhan ka turunan-turunan bangsa Adam. Dek dihalangan tina migawe kaalusan, dek dihalangan tina migawe amal soleh anu tujuanana supaya ieu bangsa manusia jadi batur keur si iblis dina neraka na Allah Subhanahu wa taala. Ngagoda anak ka manusia henteu secara langsung. Nu ngahalangan eueuh, nu nyarek eueuh, situasi sangat mendukung. Tapi terkadang si iblis osok sumaramah karena hate-hatena manusia anu erek init ngaji dibere hoream. Matak si iblis na teu katingali nyarekna ge teu kadenge, tapi hate jol hoream we. Taya ngagoda na si iblis, ngahalangan na si iblis ka manusia pikeun migawe amal soleh, ngahalangan ngagoda carana henteu secara langsung. Mata kana urusan ngaji mang mun datang hoream 1 juta ekol bakal biji. Gitu. Sehingga bahasa ge atuda. Atuda itu atuda ieu aya we. Alasanana teh untuk naon membenarkan kesalahan anu dilakukan ku diri. Anu padahal saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana hiji jalma ninggalkeun kana hiji parentah ti Allah Subhanahu wa taala, bila mana ayeuna eta jalma ninggalkeun kana ngaji, maka semakin eta jalma ngaluarkeun alasan, maka semakin besar dosa tina ninggalkeun kana eta ngaji. Matak saur para ulama lamun anjeun datang waktu ngaji heug anjeun teu hadir, maka geus kunci letah, kunci bibir tong nyieun alasan. Sabab semakin banyak alasan anu ku urang dikaluarkeun, bakal semakin besar dosa anu bakal katarima ku diri urang tina ninggalkeun kana eta ngaji.